Rasul. Pepatah Semar tentang hidup dan ibadah. Hirup teh teu boga naon-naon, diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Urang mah hirup ngan ukur derma ngalalakon. Ngan dina ngalakonan hirup, ieu urang cing ridho hirup teh diatur. Sabab lepas tina aturan nya aya amalanana kana diri. Dabongan beja mah leuwih ti heula, sabab moal pati-pati Pangeran Gusti Allah ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupay Pangeran Gusti Allah supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan, nilik-nilik geusan ngancik, nyawang-nyawang geusan nyayang. Di mana kuring nya cici, di mana kula nya nyayang. Sebab di alam panyiksa mah tiris, eueuh pisan pisimbuteunana, hareudang eueuh pikeun pikipaseunana, keung eueuh pibatureun hirup. Nu mawi kudu getol kana ibadah. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona, lempeng jeung maha konstitusi. Ameh naon? Meh salamet dunia jeung akhiratna. Artinya hidup ini tidak punya apa-apa. Diri dan umur hanya titipan. Kita hidup hanya sekedar melakoni. Dalam melakoni hidup ini, kita harus ridho diatur. Sebab jika lepas dari aturan, akan ada akibatnya pada diri. Sudah lebih dulu dikabarkan, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah merupakan ajakan Allah agar makhluk kembali lagi kepadanya. Jangan sampai hidup gentayangan mencari tempat bersemayam. Sebab di alam siksaan itu, jika dingin tidak ada yang dijadikan tempat berselimut, gerah tidak ada yang bisa dijadikan kipas, takut tidak ada yang dapat dijadikan teman hidup. Makanya harus rajin beribadah. Jadi ibadah itu mengerjakan pekerjaan yang pekerjaannya itu sesuai dengan aturan Allah, lurus dari Maha yang mengatur. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Ceuk Semar oge, alam dunia mah lain tempatna hirup tenang jeung kadamaian. Hayang tentrem mah nya hirup di alam akhirat. Ari syarat kabukana akhirat teh nyaeta ku kiamah. Jadi kuncina urang kudu nepikeun ka bisa ngiamahkeun heula hirup supaya bisa asup ke alam akhirat. Ari kiamah teh tina kiam jeung ha. Kiam teh kata jamak, tina kata tunggal koma, adeg-adeg nangtung tegak berdiri ha. Didinya nyaeta keteranganna subjek. Subjek saha deui? Nu hayul qayyum iwal ti Gusti Allah. Jadi ngiamahkeun teh maksudna urang kudu bisa ngadegkeun ka Gusti Allah sejak tina dalam pikiran di setiap saat. Kudu sadar pas yang hareupan segala perkara teh kudu ingat teu aya hiji kajadian iwal teh eta teh nyaeta kudrat iradatna Gusti Allah. Adegkeun kasadaran yen Gusti Allah teh maha kawasa tur maha berkehendak.
eta nu ngaranna jalma mustaqim, jalma nu istiqomah ka dituna teh. Insyaallah ku kitu urang teh bisa hirup di alam akhirat sanajan jasad ieu masih eksis di dunia. Ai alam teh alim, alim teh ilmu, ilmu teh kanyaho. Jadi mun hayang hirup damai tangtram, urang kudu hirup ku ilmu akhirati. Akhirat teh akhir, ari dunia teh al-ula nyaeta awalan. Urang tong sok serampangan ningali polah-polah teh seukur ti awalna hungkul. Urang kudu bisa ningali akhirna, dan nu penting mah akhirna akhir kamaslahatanana akhir nu maslahat.